gedung-gedung kali samong pagulingan ya sepi titrip popotetan samya murad beliau bingit lan jeruk manis dina hiji waktu poe Jumaah isuk-isuk di SMK Negeri 3 Baleena aya pengajian nyaeta ngonang dalang keur sohor keur naik daun sarua jeung hileud eta dalang teh nu kasep ti orok ngaranna Ajang Sukmana malahan mah dibarengan ku tukang kameramen youtuberna bagian IT kumisna teh gede kan baik lah penting lancar eta teh IT teh ti beurang dalamun ti peuting mah manehna teh bangsat hayam wis saha eta oge beja ari bejana teh tinu gelo pot nyaring pot Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh aya anu namina Cinta Sarana Santi Aya kabogoh cepot yang panggil jeung si Yuda euy. Udah mana? Eta budak dewe. Budak saha tah? Budak saha? Da ulina teh jeung si Gilang kamari teh. Jeung ka mana ulina teh? Elsa ya Elsa. Aya miring. Santika aya. Eta bintang pelajar unggul atuh. Teh. Ilham aya Ilham. Aya tuh. Sekolah Ilham numbulin wae. Wah, sia. Ya, iya mah calon menteri agama gitu teh. Amin. Amin. Sarua masih bilang tah calon ieu menteri olahraga. Calon lebe. Jeung calon lebe ya engko. Anak-anak ya, ada sebuah pantun. Ka Gunung Halu meuli samangka. Sekali lagi, ke Gunung Halu beli semangka, dibawa ke Cikarees, barudak SMK Negeri 3 sadayana, kabehanana bakal sukses. Amin. Kita rucingan yuk, cik ari batang saum aya sabariji, batal saum, batal puasa punya dapat ayat 3 cik ieu mah pada naros ieu mah ngacung langsung lamun urang pas sahur ieu ya mameh adan ieu pas imsak tuluy urang makan dan minum cik hukumna batal teh sesudah imsak batal tuh cek mang cepot mah batal geus imsak mah tetapi kalau kita makan minum sesudah sirine yang kuik yang kayak amulan itu 10 menit sebelum adzan tidak bantu batal Nah, mengerti. Kalau kita makan minum sesudah imsak sebelum adzan itu hukumnya batal. Kalau sudah imsak mah batal. Tetapi kalau kita makan minum sesudah sirine itu tidak batal. Nah, itu orang yang cerdas. Siapa namanya, Neng? Ya, jadi begitu. Pak Cepot, Mang Cepot, naon bedana imsak jeung sirine kitu atuh. Kitu teh. Ya beda atuh. Jawabannya adalah sebuah hadis sabda Rasul. Ya. Apa itu hadisnya? As-saumu huwal imsaku.
ari saum teh nyaeta nahan imsak teh nahan teh imsak teh saum teh imsak bonteng teh ketimun teh bonteng tuh ya berarti lamun urang makan sesudah imsak berarti batal da imsak mah saum. Kata lain dari imsak itu adalah saum. Terus ari eta sirine mah di zaman Rasulullah mah eueuh. Aya oge di zaman Rasul mah tanbihun. Ulah harurud wae. Ulah barang dahar wae 10 menit mame adan yo. Tanbihun bukan imsak. Ya, cuman yang jadi pertanyaan adalah dari kapan itu nerapkeun imsak 10 menit mame adan? Ya, aya oge tanbihun. Ya, di kita mah ada juga jadwal imsakiyah. Pas ditinggal itu ya lohor, ya maghrib, ya isya. Maknya lohor, ya imsak beku. Jadwal Ramadan loh tuh. Ujung jadwal imsakiyah. Ayo kita belajar kritis, belajar mengerti tentang agama. Oke. Tuh. Tah itu. Aita sirina mah teu naon. Ya, 10 menit sebelum adzan. Udah mulai aja dari adan itu pas imsak teh adan teh pas adan saum itu as-saumu huwal imsaku, awas tuh jangan lupa. Nah terus tadi pertanyaannya batal saum ada berapa? 3, betul hanya 3 itu yang disebutnya batal syariat. 3 mah as-saumu huwal imsaku, saum itu adalah nahan dari apa ya? Amito ami dari makan, wasyarobi dari minum, wajimai dan campur suami istri bersenggama di siang hari itu juga ma'aniyati yang dibarengi dengan niat. Jadi barengan ku niat mah pohok jangan naon. Ujug-ujug misalkan si Abdul dah cerbok. Abdul mana lain puasa? Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh kamu kumur lanjut saumnya. Boleh pohok mah. Ya, yang tidak boleh teh pohok kebodohan. Teh saya mah pohok. Waduh ya. Ya gitu ya. Itu teh yang otomatis. Ya, tetapi ada juga yang membatalkan teh ieu mah nyaeta sunatullah disebut teh batal hakikat cek budak pesantren mah. Naon contohna? Misalkan neng lagi ngobrol ya, lagi misalkan kadaras Quran. Tiba-tiba neng teh langsung berdiri cek anu saurang teh, itu kamu kenapa itu merah itu tempat duduk kamu? Mana? Aduh, iya ya. Kenapa? Aduh, kenapa ya merah ada darahnya? Itu namanya menstrua. Iya, berarti ketika kita sedang saum berarti otomatis langsung batal. Saha ngabatalkeun eta? Wallah langsung eta mah. Ya. Henteu ku urang eta mah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang gelo. Ya, misalkan pagi-pagi si Ilham teh pagi-pagi saum ya puasa. Ya, nah di jam 11 kadang-kadang bungbang-bunglung. Kalau gua jadi tuang yang jelema, cenah berarti gelo cenah. Nah, tak ari pas jam 3 cager deui. Kumaha ta hukumna? Batal. Jadi yang membatalkan itu adalah gila. Ya. Saum bisa batal dengan gila. Gila dan menstruasi kalau perempuan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Oke? Alah, ka dieu euy. Urang ngobrol jeung dewek euy. Kalau sakedeung kuring mah ya keur ngahojan. Sila yang ke di mana eta? Kuring. Keur di Jelekong keneh di Cangkring. Kunaon? Iya keur di Gunung Batu. Heueuh keur naon? Keur ngahojan. Jeung secai jeung naon sih atuh sia teh ngahojeun teh. Di balong atau di susukan. Mata kudu daek ngaji ge. Maksudna apaan menang cenah cek ajengan istinja. Naon sia teh istinja teh? Cenah babersih ku batu tilu. Kalau warat teuing meureun teh soek mabohol maneh.
jabat sarekeut siap lah nah da ieu mah batuna ge lemes batu naon silai batu ai subelegu sok ka dieu buru baturan dewek ge panas kala aya nu leungit duit ngilu neangan lain kuring mah ngajanteng we dapat ngajanteng apaan duit da ditincak ku kuring salabarkeun belegu cinta umat Islam mah ngalah samangka ka Gunung Halu ngalah samangka ka Gunung Halu ngajualna make skuter barudak SMK negeri 3 kabehanana paralinter bisa asli euy naon teh ieu teh eta bisa pantun spontanitas nya heuh da aya mah kudu zaman spontanitas ulah ditulis kudu ngarang langsung dina otak meh payu akang adalang bisa seling mah cerdas kuring teh atuh saha teh hampuh sameh tararucah ahun tah resep cicing di imah teu boga duit di teras teu cemong bumi siga kosong horeng susulumputan ieu sieun MBK eta kitu lah meureun urang teh ka barudak kudu mere pesan jeung kesan hade tuturkeun hirup teh nya heueuh atuh ye pokona mah hirup dalam dunya mah ye kade da teu lila sakedeung nya beunghar ukur bebeungharan kasep ukur ka kasepan kasep mah aya batasna umur 40 50 tahun geus kenyaot geulis aya batasna tong somong kanu geulis umur 50 tahun mah disebut geulis moal anger we geus karepot sok iwati dalang nu kasep we mah bener tak itu meureun da meureun urang teh digebogan teu ieu teh jabat cangkeul di ongkoh ieu ge ting deuk dibayar ting moal teh nya ting deuk ngahirasan takara ieu ngadalang nepi ka poe kieu tapi geunah euy bijil kesan kuat we masa jam deui mah tinggal ngorowan ambulan we ka dieu deuk tacarucingan sakedeung tarucing naon salat subuh sabarakaat 2 make kunut henteu aku mah kuring tak kitu we di urang mah nya tak kitu beureunya kasadayana ieu ya sakali deui ka Gunung Halu meuli samangka ka Gunung Halu meuli samangka dibawana kana kahar barudak SMK negeri 3 sadayana didoakeun sing baleunghar amin jamaah oh jam sabaraha ieu atuh paingan parantos panas alah pileuleyan paturai petepang deui hapunten anu kasuhun timang cepot oke timang dawala titipnya ka hidep mi HP ieu nagara omat eusian ieu nagara teh ku hasil karya anu nyata kade barudak mun cing jadi ahli masjid omatnya cing jadi maung naon sia teh jeung jadi maung sakitu kasepna jadi maung kudu ngaraweg teh ieu mah maung singkatan pedek singkatan naon sia maung teh manusia unggulan keprok
kitu nu kapiatur tutup lawang si Gotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.